Iraha virus corona aya mimitina. Virus corona COVID-19 ieu teh asalna teh ti Wuhan, Cina. Kaping 17 November 2018 pami telepat. Di daerah ieu rumah sakit mana anu paling caket paranti nanganan pasien virus corona? Pami telepat nama saurna mah di Rumah Sakit Paru di Jatisari. Cek saderek saha wae anu dirugikeun dina pangaturan pamarentah anu miwarang lockdown. Seueur pisan ya di antarana teh tukang dagang, sapertos tukang dagang anu musiman, sapertos ieu tukang dagang takjil anu ngajualan non kak maman kanggo buka puasa. Terus oge ku aya lockdown ieu seueur naon nya seueur anu supir-supir angkutan umum, terus tukang ojek tuh jeung sajabana seueur. Tadi aya nu masihan terang di dieu masih kene ngalaksanakeun sholat tarawih. Kan pamarentah tos miwarang teu kenging ririungan. Muhun sabenerna mah salat tarawih teh teu ririungan nya upami arurangna niatna hoyong ibadah mah nya lahaula we ka Gusti Allah ngadoa da kan panyakit mah teu aya nu terang. Satuju atau henteu ngeunaan pamarentah anu nganjurkeun yen alurang kedah ibadah di bumi? Satuju pisan kusabab supados teu aya deui nu nambihan pasien anu positif. Teras wabah ieu oge jadi tiasa enggal rengse lah gitu. Kumaha tanggapan saderek ngeunaan ayana lockdown di bulan Ramadan ieu? Sabenerna abdi di dieu ngarasa sedih kusabab Ramadan tahun ayeuna asa kirang karaos gitu. Ku ayana wabah ieu kan musibah ieu gitu ku virus corona atanapi COVID-19 ieu arurang kedah naon ibadah di bumi gitu, teu kenging ririungan, teu kenging sholat tarawih ongko, teu kenging ngabuburit jeung nu sajabana. Sedih sih rada kurang karaos Ramadan tahun ayeuna.